Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangageun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Raga Aki Wiraga eureun heula narik napas bangun capek panonna melong ka hiji wawangunan kiduleun palataran tea. Mana horeng eta palataran teh alun-alun. Da geuning kiduleunana aya karaton meuni agreng. Suunan nyolocos ka langit aya anu berenong herang katojo ku parun poe teh kukulilapan. Urang ka ditu sudah. Da eta teh karaton Gusti Ratu. Mangaki mangga. Bara laleumpang deui muruk ka eta wawangunan beuki lila beuki deukeut. Barang geus aya di hareupeun karaton, torojol aya ponggawa mawa tumbak meuni seukeut. Kaciri kukulilapan reg megatan Aki Wiraga. Parona molotot tapi rengku hormat. Ya Ki, andika teh saat di mana asal reka mana los ari? Jawab heula. Wasta teh pun Wiraga. Asal ti Lemur Dumus. Nah, ya sejadu meus ka Gusti Ratu Renggang Kancana. Aya kepentingan naon? Aya kalaman di Lemur Dumus teh anu perlu direngsekeun ku Gusti Ratu. Dawi hayam tebang ayeuna pisan. Jagoan di Sri Manganti. Kaulah sejak adeus heula ka Gusti. Oh, mangga. Teos Aki Wiraga jeung Ki Juma muru ka hiji wawangunan nu disebut Sri Manganti. Paranti nungguan dawuhan ratu. Geus tepi gek diuk. Ki Juma gawena ala kilik. Tihang Sri Manganti ditatap diusap disidik-sidik hayang jentre. Sedengkeun gulang-gulang nu tadi mariksa ngareos ka jero karaton blus ka jero. Mani harapi yakinya. Da kudu kitu aduh. Ngara mantul tertib. Pokona mah di mana-mana ge boga adat masing-masing. Pancek paribasa ge boga ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung bilitna, sacarana. Ieu teh naon Ki? Ulah loba tatanya di dieu. Bisi matak ngabatalkeun kana panyatan. Makaning ieu teh hiji kajadian anu penting pikeun nulungan urang Lemur Dumus. Oh nya. Punten atuh Ki. Heuleut sawatara waktu torojol gulang-gulang anu tadi teh datang deui langsung nyampeurkeun ka Aki Wiraga. Datang reg eureun nangtung ajeg sikap ngahormat. Salira di widian ngadeus. Sumangga kalebet Gusti Ratu parantos-antosan. Oh, nya nuhun atuh nuhun. Gancang Aki Wiraga teh leumpang muru kalawang karaton dituturkeun ku Ki Juma. Tukangeunana ngiclik gulang-gulang ngahajajajab Aki Wiraga ka jero karaton. Barang bus ka jero Ki Juma meuni ngarempot bujurna. Arera alajri asa-asa rek ka jero teh. Sieun wiwirang rumah satara nincak nu hurung herak ari ieu latar karaton teh mani semuleueur. Herang ngagenclang beunang dipake ngeunteung. Ketayap Ki Juma ngetayap lalaunan leumpang narada dongkoan. Bangun ajrih teu wanieun sogoto mana komo mun cucunga. Rengkak paripolahna diatur bisi disebut teu sopan atawana disebutkeun semah dusun. Gok ka hiji rohangan cap karasa tiis seger. Kaayaan di dinya mani caang ngebrak tapi teu kaciri aya lampu. Batu nu dijieun bilik jika harurung cahayaan. Latar anu sakitu herangna teh hareupeun ratu ditilaman ku Alketip Buludru. Didinya aya kursi karajaan hurung mancur cahayana kawantu ditaretes emas inden cahyana gilang gumilang tingkari cepting kartip kawas di awuran bentang nya didinya aya nu calik bangun salse putri gelis make makuta anu ngagebur hurung layungan matak serab matak ajrih. Brek Aki Wiraga deku ngeluk tungkul ajrih pisan. Ki Juma ge nurutan teu wani neuteub beungeut ratu bawaning ku isin. Nun Gusti nyangakeun ieu tetamu ti Lemur Dumus. Cek gulang-gulang bari nyemah terus ajeg deui bari nyekel tumbak. Ngong Nyai Ratu Lenggang Kancana ngandika. Sorana alon mani halimpu. Tinggalkeun.
teruskan tugas anjeun gulang-gulang. Daud malam semangat Gusti. Cedok nyemah leos gulang-gulang teh keluar dari tugas ngajaga di hareup. Ari Aki Wiraga jeung Ki Juma dareku bari tungkul nunggu pangaku ti pribumi. Dage Aki iap ka dieu sing deukeut. Kaula asa geus sono. Sabab geus lila teu tepung. Daud malam semangat Gusti. Aki Wiraga sopana keur ngajenan ka pribumi anu sakitu someah. Cedok nyemah geus kitu ngesod ka hareup. Ki Juma kerung tapi teu loba tatanya terus nurutan ngesod ka hareup. Arageureun gigireun Aki Wiraga nurutan tunggul teu wani cucunga teu wasana teu beungeut ratu. Padahal hatena mah mani kumejot hayang nenyok beungeutna anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina matak deundeureukeun bawaning ku geulis. Aki, kamana bae Aki teh? Nah mani ka Karang Nolong. Na teu inget ka kaula Aki. Cek Nyai Ratu Lenggang Kancana ngamimitian ngajak nyarita ka Aki Wiraga. Ka Aki Wiraga teh geus teu asa-asa. Cirining mikolot cedok atuh Aki Wiraga teh nyemah. Sewu bebendu laksa dulu ka nyangakeun ka kersa Gusti. Hapunten anu pasuhun. Aki teh sanes teu nanging sok isin ngadeuheus ari teu aya perlu mah. Atuh kalihna perkawis. Aki teh geus kolot, kurang tanaga sok hayang cicing wae di rorompo. Eta ge hoyong lolongo ka dieu. Kumaha salira teh? Damang. Berkah Aki. Kaula mah teu kuat kieu. Sehat waluyan teu kunaon-naon. Malah lain kaula bae adalah rahayat sakuna oge. Keur sarehat ayeuna mah. Ieu teh berkah tina pagawean Aki Bareto. Numal teh alus pisan Aki. Ngajodo surup jeung kaayaan di dieu. Tapi kumaha di lemur dungus Aki? Calageur deui. Nyai Ratu Lenggang Kancana malik nanya. Aki Wiraga teu buru-buru nemalan, sedih mun ras inget kana kaayaan di lemurna. Ti Bareto teh teu weleh aya wae gangguanana, aya bae sesekelanana. Teu itu ieu, teu ieu itu sok aya we piriweuheun teh. Mun seug di lemur batur kadengena matak ngareunah sabada ditumal teh betrepeh rapi, tapi nah adi di lemur dungus. Aki, kunaon kala ngahulang? Tahu Nyai Ratu. Aki teh inget kana pengalaman Bareto, basa Aki numal di dieu. Mata kuas ku mata kresep. Tinggal rahayat sauyuna. Gotong royong babarengan atur satia kana timbalan Nyai Ratu Aman Raharja. Sapi paling tawang rampok hurip Gusti waras abi kabita Aki teh. Di lemurnya hayang gitu. Ya kumaha ari di lembur dungus? Rumawi pangna Aki dumeheus teh. Salaresna mah gaduh kadarepat. Isin-isin Aki teh nepangan ka Nyai Ratu. Sanes hoyong nepakeun ka susah. Ngan ieu pamamanawian hoyong dipapalin piburuk nah keur kumaha ngungkulanana. Sabab Aki teh gaduh kabingung. Aki Wiraga malapah gedang heula. Atuh Nyai Ratu Lenggang Kancana ka cidaruaseunana. Aki, palabaha dia mah ulah rek asa-asa. Urang terek jeung saha deui silih tulungan. Mun lain jeung sasama makhluk. Gerak prakwaksakeun ka kaula. Nah naon kasusah Aki? Mun kaula bisa nulungan meureun langsung ditulungan. Mun henteu meureun dibantuan ikhtiarna, cing sok caritakeun ka kaula. Nah kunaon Ki? Nuhun sadaacana oge Nyai Ratu. Kieu kasusah Aki teh. Penting tadi Aki teh kadatangan ku barudak. Laporan magar di lemur teh aya karamat. Sababaraha urang jadi korban lolos teu katulungan ayeuna kari jenatna. Sabada ditalungtik dipapai sababna dipaluluh jujutanana nya kanyahoan. Ka lemur dungus teh aya nu jail hianat. Kumawani ngacaukeun ka balarea.
barang ditelak-telak ku aki geuning jiga-jiga rakyat Nyai Ratu. Hah? Nu bener Aki. Saha mangkelupna? Saha? Nyai Ratu Lenggang Kancana ngarenya greuwas. Katara meuni geuneuk rarayna asa teu percaya kana laporan ti Aki Wiraga. Rumah biak jauh itu ajan terang saha-saha nama. Ngan sidik urang dia. Da ku Aki teh ditelak-telak heula malah mah ayeuna teh keur aya di hiji imah. Nu boga imahna tapi kangungsi. Hulang Nyai Ratu Lenggang Kancana ngahulang Miraga meneng kaget ngadangu laporan kitu teh. Manahna bendu teu panuju kana kelakuan rahayatna mun nya ngalakukeun kitu sabab era teman ku Aki Wiraga nu geus gede jasana ka manehna ari ayeuna aya rahayatna anu ngacaukeun ka lemur dungus. Lila ngahulang meleng kana kaayaan anu sanyana. Nya akhirna Aki, ayeuna ulah kamulang keun bae da moal lila anu mah carik-carik di dieu. Engke kaula rek maluruh heula jujutanana bisi nya. Aya rahayat kaula nu jahat tiana. Tapi cik terangkeun heula ka kaula. Nah kumaha lalakonna? Kumaha Nyai Ratu? Kieu geura. Darak-dak Aki Wiraga teh nerangkeun kajadian di lemur dungus dibejakeun yen geus loba anu jadi korban. Utamana para mojang puguh we Nyai Ratu Lenggang Kancana teh beuki bendu sarta beuki percaya kana omongan Aki Wiraga. Nya, geus we ayeuna mah Aki reureuh heula. Kan ku kaula rek dipaluruh heula. Geus kitu prok-prok Nyai Ratu teh keprok 2 kali torojol aya nu datang duaan. Brek deku cedok nyemah teu ngomong tapi sidik. Nunggu timalan nu jadi ratu. Ponggawa, sadiakeun tempat anu alus. Suguhan sakumaha mistina ieu kolot kaula ti lemur dungus. Oma ulah dilawarakeun. Cedok 2 ponggawa teh nyemah. Terus cengkat malika Aki Wiraga duanana mere isyarat ka Aki Wiraga sangkan milu ka manehna diuwuh ku Nyai Ratu. Aki, mangga ngaso heula. Engke mun aya naon-naon ku kaula dibejaan deui nya. Mangga Nyai Ratu mangga. Aki Wiraga teu baha. Manehna ngagugu kana parentah Nyai Ratu Lenggang Kancana. Meme cengkat nyemah heula diturutan ku Ki Juma geus kitu leumpang nuturkeun ponggawa teh. Blus ka hiji rohangan anu kawilang lega. Di jerona hurung herang dina bilik loba papais jaba di tengah rohangan aya balong caina herang ngagencelang lauk emas ting soloyong. Teu jauh ti balong aya bangku panjang hareupeunana aya meja tina marmer. Gek Aki Wiraga jeung Ki Juma dariuk teu kungsi gelasor susuguh mani sababaraha keler. Kue rupa-rupa bubuahan salager pikabitaeun hinuman ge sababaraha gelas. Nu juguhanana teu ngomong. Ngan ditilik tina rengkak paripolana siga anu sopanaker teu beda jeung ngahormat ka raja. Ki Juma mah meuni colohok heraneun. Sangeus palayan hinit Aki Juma ngaharewos. Ieu teh aya di mana ge? Geuning urang teh mani pada ngahormat. Jeung ieu teh asa. Geuleuy lamun sae sih. Ayeuna mah pe kue geura ngaroki kanya. Tah buahan mani salager atawa rek ngadahar kue isihanaan. Tapi tak ku siroki. Nya kok kadinya. Sok. Ki Juma teu asa-asa. Manehna mah ngadelu kue barang dahar bari ngararasakeun nikmatna cicing di karaton. Kabeh sing sarwa endah. Kadaharan ngareuna betah mata koream balik deui ka lemur. Ari Aki Wiraga mah waspada, tenang tapi bari hati-hati da nyaho. Eta mah alam siluman. Nagarana Nyai Ratu Lenggang Kancana anu katelah nagara cadas teuas. Cag urang tunah heula. Ayeuna urang malikan deui ka Nyai Ratu Lenggang Kancana. Harita teh ngutus ponggawa pikeun nyaur Ki Patih. Tekung silila torjol papatihna datang brek deku cedok nyemah. Patih gagah sakti pangawakanana janggung badag. Dipika gigis ku jalma sanagara. Dan Gusti pada pekerjaan naon pun emang rewas kacina di saurah. Lain waktu di onang lain mangga. Diangkir lain wanci tara-tara tisasari. Paman Patih, ulah kaget. Kaula teh ngahaja pisan ngundang paman. Sabab aya perlu anu ngadadak pisan. Hampura mun kaula kapaksa ngundang lain mangsa. Nyaur lain waktu. Tuh aya wagelanana Gusti mangga teh teuing. Bade aya pekerjaan naon. Mami aya mau ngamuk ke mata enggal saurkeun ka pun mang. Tanuan dek kabeh ge diburak bari ke pun mang. Bujeng-bujeng sipating siang dalakeun di tengah wengi. Moal burung di jalan keun menawi. Nuhun paman. Kaula banget percaya karena kesetiaan paman.
tah ayeuna dengekeun ku paman kaula sajawawarti dia teh aya semah ti lemur dungus aya lian iwati Aki Wiraga sesepuh ti lemur dungus anu dipikolot ke urang sarerea. Sumun terus kumaha Gusti? Mawa beja anu kurang nyugemakeun, mawa iber anu matak seber kana hate, magarkeun teh lamurna diranja ku salah saurang rakyat kaula, malah mages ngakan korban para mojang anu tanpa dosa. Tak lantaran kitu era temen awak kaula paman. Mun nya teh kitu sabab Aki Wiraga teh gede jasana ka urang. Piraku rakyatna rek diruksa ku urang. Jeung deui kaula teh banget nya era. Sabab mun teh ama Aki Wiraga aya niat bisa wae nangkep eta mangkluk terus disiksa teh karana bebeja heula ka kaula. Tapi nyatana teu kitu Aki Wiraga teh kalayan sopan datang ka kaula. Titirinti cirining silih ajenan, silih hargaan. Tak ieu nu matak era teh paman. Jeung ieu pisan anu rek dibadamikeun jeung paman teh. Kitu paman. Cek Nyai Ratu Lenggang Kancana bari pepeta. Barang ngadenge beja kitu ti ratu. Hate patih ngadadak panas. Milu era ku Aki Wiraga. Da jeung nya namun nya teh tepikeun ka kajadian kitu kudu kumaha menta dihampurana ka Aki Wiraga. Anu sakitu dipikolotna ku maranehna. Aduh Gusti. Da teh nyana teuing warah horeng tadi ka kajadian kitu memang mata wiwirang mun nya teh kitu. Pohara, ieu mah mata wiwirang. Kula yakin jeung percaya pamandegan paman mua beda jeung pamangih kula. Tah kulantaran kitu cik bantuan mikir. Nah kudu kumaha ari geus kieu. Kaula menta sumbangan pamikiran ti paman Patih. Ulang Ki Patih tengah ulang katara tarangna kerung. Mikiran eta perkara dari anaker. Gusti, tengah di jalan iwati kedah dijujut mimitina langgung di payun. Sada acan ngayakeun tindakan ka alam manusia nepungan eta durjana. Kedah dibuktoskeun heula naha saha anu leungit, naha saha anu ninggalkeun nagara. Tak kitu kaula nun. Paman, kaula mah masalahkeun ka paman. Rek kumaha bae oge, prak bae. Nu penting kasusah Aki Wiraga katulungan. Rakyat kaula nu jahat kudu dihukum. Tuman ngerakeun ka kaula. Prak jalankeun. Nah rek kumaha? Nuhun Gusti. Keun kupun mangurang papaya laratanana carana bade dianggir sadaya para pangagung nagara. Bade di absen. Nah saha nu teu sumbing. Ge baga kanyawan saha-sahana. Mun teu aya urang teras paluruh, nakamana liara lajeng urang susul ka lemur dungus. Heeh, kaula satuju. Prak jalankeun. Mitra kaum dangu, geus kitu mah harita keneh Ki Patih teh unur ti payunan ratu jlut turun ka pakarangan karaton. Nyaur para ponggawa, burdul daratang rob ngariung Ki Patih di Paseban. Harita keneh ngayakeun rempugan. Eusina rek ngumpulkeun para pangagung nagara, katut para inohong nu nyekel kalungguhan di eta nagara. Heuleut sawatara waktu brul ti kidul jol ti kulon bring ti hilir. Daratang ti tebeh wetan ngagimbung di alun-alun kumpul ngariung nyumponan panyaur ratu. Buki lila nu datang teh beuki loba tapi ka ngagulung saalun-alun. Menak gede menak leutik daratang ka eta tempat naringgalkeun tempat tugasna masing-masing nyumponan panyaur ratu. Ki Patih ngabedega dina babancong di tenan para menak nu daratang ti suklakna ti siklukna. Sangeus saat eueuh anu datang deui ngong Ki Patih biantara. Hei para penggawa, para menak gede leutik kanca-kanca, kadang warga negara cadas deas. Rengekeun ku sararea. Ieu aya timbalan ti Kanjeng Ratu. Ayeuna kaula sejak ngabsen, ngabuktikeun nganyatakeun naha menak-menak aya kabeh, naha penggawa teu coceng, naha prajurit teu icak. Kaula sejak ngabuktikeun. Carana nu disebut ku kaula supaya misah ngarah ku kaula katenyo aya eueuhna tah gadinya kita nate bari nunjuk ka tempat anu lowong atuh ngajarang hok para menak teh karageteun sabab kakara harita aya kajadian kitu tapi eueuh nu wani baha sabab sararea geus ngarti moal pati-pati aya tindakan kitu lamun eueuh sababna ngarurut we kabeh oge teu ngarasa keung ari nu teu boga dosa mah.
nya akhirna Kipatih teh nyebutan para menak gede heula nu disebut ngaranna maju nangtung di tempat anu geus disayagikeun geus beak menak gede terus kasahanapeunaana pokona mah para mantri tumenggung bupati para jenderal jeung sajabana disaur kabeh disebutan ngaranna saurang-saurang. Gancangna carita sakur nu disebut kumpul nya kanyahoan aya salah saurang nu teu datang. Gero Kipatih ngagorowok leuwih bedas bisi teu kadengeun. Kijala Kroncena, Kijala Kroncena. Mariluak liuk tapi waleh teu aya datang. Gero sakali deui anger teu aya datang. Geus sababaraha kali teu datang. Kipatih kakerot geus tagweh yen. Nu kumawani ngacaukeun lemur dungus teh Kijala Kroncena. Tapi can disebutkeun ka nu sejen mah terus nganggeuskeun heula nyebutan nu sejen. Tetela nu sejen mah aya ting torojol nemongkeun diri. Sanggeus rengse kabeh. Kipatih ngahuleng. Kumanehna kabayangkeun ngeunaan Kijala Kroncena meninggalkeun tugasna ngadon ulin ngalalana ka alam manusia bari jeung nyieun kaributan, nyieun kakacauan di alam manusia. Pasti Kijala kan makalan sakti lembut dungus teh. Rasakeun Kijala. Ane geus ada tugas. Wani motoran bawa jairat. Kitu gereneng hatena Kipatih bari melong ka para ponggawa nu sabar nungguan putusan saterusna. Keur kitu torojol aya nu nyampeurkeun ka Kipatih hiji ponggawa anu kalungguhanana sajajar jeung Kijala Kroncena. Ngan bedana teh nu ieu mah purah ngajaga kudang harta, ari Kijala Kroncena mah purah ngajaga karang geni. Seuneu nu ngabebelah hurung teu karana aya suruhna eta ponggawa teh ngaranna Ki Gedeng Sampana. Pangawakan jangkung gede waweg sembada ok nanya ka Kipatih. Dan Gusti Patih, aya naon ieu teh nu salasna? Nah tara Kisasari ponggawa bet dikumpulkeun. Oke Gedeng. Nagara teh keuna ku fitnah aya nu nuding yen salah saurang ti baladulang. Yen karamani nagara manusia kaula teh keur maluluh nyandeuna. Ari teh tetela bener sabab salah saurang ponggawa teu aya datang nyatana Kijala Kroncena. Da Kijala mah tos lami teu aya teh. Apan kaula kungsi nganjang ka tempatna. Tapi di dinya teu aya sasaha. Seure diantep cenah ngagedul sorangan teu aya anu nungguan. Mun aya naon-naon teh mah moal aya nu nyahoeun. Oreng geus lila. Teu piro damel. Kurang ajar. Mun kitu mah teu bisa diantep. Ki Gedeng. Andika kudu minu ka kaula pikeun jadi saksi payunan Nyai Ratu. Cicing heula kaula rek ngabubarkeun heula ponggawa. Semangat. Kipatih mani kakerot bakatku ambek. Terus mere pewara kabalarea yen nu nyekel kalungguhan supaya balik deui ka tempat tugasna sewang-sewangan. Nu ngajaga di tapal wates, nu ngajaga di kudang harta, nu ngajaga di awang-awang, nu ngajaga di jero nagri jeung sajabana. Iwati prajurit pasukan perang anu henteu dibubarkeun teh, malah mah jenderalna disaur ku Patih. Jol ngadeuheus. Cicing heula kaula rek ngabubarkeun heula ponggawa. Semangat. Kipatih mani kakerot bakatku ambek. Terus mere pewara kabalarea yen nu nyekel kalungguhan supaya balik deui ka tempat tugasna sewang-sewangan. Nu ngajaga di tapal wates, nu ngajaga di kudang harta, nu ngajaga di awang-awang, nu ngajaga di jero nagri jeung sajabana. Iwati prajurit pasukan perang anu henteu dibubarkeun teh, malah mah jenderalna disaur ku Patih. Jol ngadeuheus. Aya pikeun saeur naon Gusti Patih? Senapati. Siagakeun sapasukan prajurit samaktakeun pakarangna. Sagadeng deui Andika bakal menang parentah teh Nyai Ratu pikeun ngajalankeun hiji tugas baik sing tatan-tatan pilihan prajurit anu sargut nu gagah sakti. Tigas dawuh Pangandika. Sumangga Gusti Patih. Cedok Kirangga teh nyembah leos init muru ka anak buahna. Kirangga teh senapati petingan. Murid nu dipercaya ku Kipatih dina lumpes huru-hara. Ari Kipatih jeung Ki Gedeng Sampana harita terurusuhan asup ka jero karaton. Tegung silila geges tapi madep payunan Nyai Ratu lenggang kancana. Geuning Paman Patih. Kumaha laratanana Paman? Nyai Ratu enggal mariksa geus teu sabar hayang geura uninga kana urusanana. Cedok Kipatih nyemah. Telepat kaula nun Gusti. Kijala Kroncena anu hiana teh salian di ngawiwirang kagamparan. Manehna teh bengkok sembah ngicing sila. Kumawani ninggalkeun tugas. Kitu kaula nun. Nah kumaha bet bisa kitu? Sumun.
Iya Ki Gedeng sampana janten saksina. Ki Jalak Roncena ketos lami teu aya di tempat tugasna. Nah bener Ki Geneng. Laras, teka piro dama kaulanun Gusti? Lain antepan hari kitu mah, Paman Pati. Jig, gara susul ka lemur dungus. Tangkep, gosur hirup-hirup, bawa ke harapan kaula. Ulah diantep karepna, tumen. Nyerakeun ngawirang ka kami. Tigas dawuh pangandika timbalan parantos katampi. Unyuk sumangga Gusti. Da teu kitu ge, Ki Rangga Senapati Agung parantos ngaprik prajurit petingan. Kanggo nangkep Ki Jalak Roncena. Jig, gara indit. Tewak sing benang. Ulah wakamulang lamun si Jalak can katewak. Nyai Ratu Lenggang Kancana ngemang wera. Rarai tapi kageuneuh lir beusi atah beuleum. Banget ku teu panuju kana kalakuan Ki Jalak Roncena. Sedok Ki Patih jeung Ki Gedeng sampana nyemah. Terus undur ti payunan Kanjeng Ratu muru ka palataran karaton. Naneskeun deui timbalan ka Ki Rangga pikeun miang ka lembur dungus. Gok jeung Ki Rangga breh pasukan geus siaga samakta pakarangna. Para prajurit petingan wungkul siap pikeun nampa timbalan ti Patih. Kumaha Ki Rangga? Parantos siaga Gusti Patih. Mangga kantu timbalan. Ulah isu kula pageto hayu urang ini teh pisan. Kaulah sorangan anu bakal marengan Andika. Dawuh Ratu ulah wakamulang lamun si Jalak Roncena kacan kacer. Sumangga Gusti, sumangga. Hei Gedeng sampana. Andika mah balik we. Jalankeun tugas sakumaha mistina omat. Ulah kumaha wani ninggalkeun pagawean hukumanana berat. Tentenan, abdi mau kumaha wantun Gusti Patih. Marbios. Bro. Ki Gedeng sampana miang. Balik ke tempat tugasna hatena rada lugina. Lantaran geus lila manehna teh sirik ka Ki Jalak Roncena anu licik. Anu melencong teu satia kana tugas. Ayeuna aya jalan pikeun ngalaporkeun eta kajadian kanu jadi ratu. Atuh mani dangah leumpangna oge cirining sugemaha teh. Ari Ki Patih harita teh teu loba catur. Langsung mawa pasukan rek ngajugjug ka lembur dungus pikeun nangkep Ki Jalak Roncena. Nu dianggap hiji panghianat, hiji pangacau nu geus kumaha wani ngawibirang nu jadi ratu, ngaragrageun martabat nu jadi raja. Sora angin ngaguruh caca pasukan prajurit siluman ti nagara cadas deas anu dipimpin ku Ki Rangga. Di jajaran ku Ki Patih belesat lumampah tarumpak angin. Sorana ngaguruh mata keung kawantu bangsa siluman. Cag tunda heula anu keur aya di perjalanan. Urang kocapkeun Aki Wiraga jeung Ki Juma. Harita teh masih keneh araya di hiji rohangan anu kacidapi kebetaheunana. Kadaharan saya Ki mani rupa-rupa sagala kahayang dicumponan daya palayan khusus anu ngaladenan Aki Wiraga minangka tamu agung. Mun cicing di dieu salilana betahnya Ki. Lain betempateun urang ieu mah. Halus ke milik batur. Da urang mah ti rumah jamilu nyieun. Ari Aki, naon salahna pan sakieu pi kabetaheunana. Pribumi sakitu someana ka Aki teh mani hormat pisan lah asa jadi raja Ki betah kuring mah. Nya ari kitu teh mah Juma pantes ek betah oge. Tapi sing sadar, sing ingat kana kewajiban. Maneh teh boga anak, boga pamajikan anu kudu diurus dahar pakena. Lamun ieu mah Ki, lamun boga we da ieu ge ingat ka anak, ingat ka pamajikan. Matak tadi ge uhap teh digedean, da ingat ka menjadi anak. Eta kue jeung bubuahan anu saleger meunang mun dibakal lagi. Wah, maneh mah saraka hirup teh ulah Juma, ulah. Sakadi Ki, keun kenang-kenangan, ingat ka budak kuring teh. Da ieu buah anur, leuh, mani amu cuy kieu. Mana temen bunga ngeunana si Sujang, nyakinya mawa sakieu nya. Ki Juma ngiwir-ngiwir anggur sarangeuy leutik rek diasupkeun kana saku kampretna. Aki Wiraga can kungsi nemalan. Da kadenge sada aya anu leumpang. Sidik pisan muru kadinya. Aki Wiraga ngareret ka tempat datangna sora. Nya dina kaayaan kitu Ki Juma nu panasaran meningan sakilat ngasupkeun anggur kana saku kampretna. Terus cicing mani ajeg jiga arca, api-api teu ngalakukeun naon-naon. Ngan hatena nyarengeh seuri. Bener pisan jol teh aya ponggawa kadinya. Datang-datang berdeku cedok nyemah ka Aki Wiraga. Ku Aki Wiraga gancang ditanya, "Aya timbalan naon ti Nyai Ratu Deujang?"
gambaran di haturan linggih ka padaleman. Ayeuna sumuhun ayeuna mangga ujang mangga rek minum heula. Ragamang Aki Wiraga kana gelas regot minum bangun nikmat. Ki Juma oge nurutan. Hitung-hitung perpisahan cenah can puguh kadinya deui. Malah mah mun ngagugu nafsu hayang dibeakeun kabeh da sagala ge kabita. Dekung silila duanana geus geumpang muru ka tempat merbayaksa. Brak Aki Wiraga teh deku diturutan ku Ki Juma cedok nyembah ajrih tur sopan. Mangalingi Aki. Hatur nuhun Nyai Ratu. Gek Aki Wiraga diuk sila meningan cemprak Ki Juma ge kitu hormat naker ka ratu teh. Teu wanyeun cucungna da manehna geus ngadenge ti Aki Wiraga yen eta ratu teh adil tur wijaksana. Nyaah kasasama wedi asih kanu leutik taranyieun kajahatan. Aki, kaulah hampura sabab geus tatela geuning nyaan aya salah saurang panggawa kaula anu leungit. Cek saksi, manehna teh geus lila ninggalkeun tugas. Kasebutna bengkok sembah ngijing sila. Teu satia ka kaula. Oh, sangka teuing Gusti. Nu bisa lajengna kumaha nun? Aki, bisinya anu ngacaukeun teh si Jalak Roncenak. Kaula neda hampura. Ngan kaula moal bisa mere ganti nyawa anu geus ilang. Kaula teh bisa mulangkeun. Ngan kaula janji rek ngahukum anu jahatna. Sabab manehna geus nyieun kajahatan sarta geus khianat ka kaula. Tak ayeuna Pati jeung senapati dibarengan ku para prajurit petingan keur ngajorag ka lemur dungus dititah ku kaula siranyang kalaki Jalak Rencenak. Muga-muga aman saterusna mah. Oh, kutan teh kitu. Nya sami nuhunna Nyai Ratu. Sawios perkawis nu korban mah Aki ge moal nyuhunkeun ganti. Nanging panuhun anu ngaran Ki Jalak teh sing enggal kacerek. Enggal sirna ti lemur dungus. Eta mah tanggung jawab kaula. Aki mah beral geura mulang. Kajaba mun betah di dieu nya teu naon-naon Aki. Hatur nuhun kana kasayan manah Nyai Ratu. Nanging Aki mah bade wangsul bae. Permios sareng teh hilap ngaturkeun nuhun kana bantuan ti kersa Nyai Ratu. Sawangsulna Aki. Beral ari rek mulang mah mugia sing salamet di perjalanan Aki. Cedok Aki Wiraga nyembah. Ki Juma oge nurutan geus kitu ngesod mundur gengsor nurutan urang dinya. Geus rada jauh nyembah deui tanda hormat ka pribumi. Tuli nangtung sarta malik kaluar ti jero karaton dijajabkeun ku paneuteup Nyai Ratu. Tekung silila Aki Wiraga geus aya di luareun karaton. Gok tepung jeung gulang-gulang ting torojo nyampeurkeun aya opatan kabehna ting arungeuk mere hormat. Amit Aki derek mulang ka lemur. Laki daguan heula sakedeung. Cek gulang-gulang anu saurang bari taranyang ka jero karaton unyukan ka ratu naha tamu teu dijajabkeun. Tikung silila geus torojo di sarta pok ngomong ka baturna. Maneh duaan kudu jajab Aki anturkeun tepi ka tapawates. Mangka hade sing waspada dari jalanna nya. Kitu pokna nunjuk ka baturna duaan nu ditunjuk mangut tanda narima timbalan. Beral Aki Wiraga jeung Ki Juma lempang dijajabkeun ku gulang-gulang duaan. Di jalana galecok ngobrol, tamak kesel. Gulang-gulang teh hormatna keur da nyarahkeun yen eta teh semah agung ti lemur dungus nu dihormat ku Nyai Ratu. Teu kacatur di jalana, gok ka tapal wates sareng sararea eureun Aki Wiraga malik ka gulang-gulang. Gulang-gulang, geus we tepi ka dieu jajab teh. Kaula bisa mulang sorangan. Duh, hatur nuhun kana bantosan yang nongna. Salah mitra. Hanya ka kabujeng neng nong. Rupina dinten ayeuna cekap dugi ka diheula wae dongeng garapan nambarna di Radio Lita FM. Punten sampai kalepatan. Insyaallah enjing tepang deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.